Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jamparing nu ngajak eling bagian kaopat. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa nu name sumping tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep di share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina deskripsi masing-masing videona aya tombol toko Mang Cecep Gor Bacep. Eta oge panginten tiasa di titenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Meureun kuring tapi rampog nama duka ngaleungit duka kamana sabab barang kuring datang rampog ngiles sieuneun meureun tembal kadmina bari mesem. Cing ngareret naha kacida teuing anjeun mah kasamaranana teh kiai ngagentraan ti tukang rek mangmisna nempo ka tukang kana rarai Kiai Mursid terus disidik-sidikeun pisan bisi kasamaran deui kawas bieu sanggeus tetela mah teu antap warah deui mangmisnan gancang ngarontok ka kiai beri pokna. Eyang teu sangka bakal pendak di dieu geuning ieu teh eyang nu bade disumpingan ku urang teh anden kalaresan pisan mangmisnan atoheun nakar. Kutan, duh eyang, menawi teh sanes eyang nu nuju di pilarian. Sumangga abdi nyanggakeun salam sareng silaturahmi eyang. Atih ngarontok sakali deui ngajak silaturahmi bakat ku bunga. Katarima ku eyang, syukur geulis geus gede hate nyusul-nyusul eyang. Nepi wani galungan jeung hiji rampog. Sanyana mah ieu teh anak eyang pribadi. Atuh ngarah teu kagok mah entong nyebut eyang geus we sami sareng Ahmad ka eyang nyebat teh ama we nya saur Kiai Mursid. Teu aya wagelanana ama sumangga abdi seja nyebat teh ama wae tembal atih bari mamandapan. Tah kitu wae geulis ama teh saleresna ngadoja kateuneng ludeungan hidep nah nya bela patina kacaroge nu parantos ngantunkeun dumawi ku ama salajengna diutus ieu anak ama nu ngaran Ahmad kadmina dititah jadi rampog dihaja dipakean sagala harideung kumis jeung janggotna oge palsu ku kituna ama ngarasakeun bungah amarwata suta ku ayana hideup bener-bener bela pati sanajan hiji wanita tapi wantun bitotama narohkeun jiwa raga jeung pati guna kepentingan keamanan masyarakat. Geulis ayeuna mah urang marios wae ka tempat ama. Da ka ama mah masih keneh rada tebih kinten-kinten setengah jamun deui saur Kiai Mursid bari marah mai ngajak indit. Mangga enden urang mios deui darorompok engkang sareng ama kiai mah masih keneh kapalih kulon saeutik Ahmad kadmina oge ngajak. Mangga ngiringan wae tembal atih bari ngagelenyu imut kakara katempo gelunyuna ayeuna mah ku Ahmad kadmina atuh sarena dah hatena ngarasa ser-seran tur nyeblak. Sing horeng imutna ge mata kabita ieu mah sok sumawona di rupana
Kerentes hate Ahmad Kadmina beri tuluy micen banget deui bisi kanyahoan ku Atih kawan tu era keneh. Mang deui Den, Mang Misnan ngerasa teu diajak. Boh ku Kiai, boh ku Ahmad Kadmina. Ih, atuh kan tenan we jeung Mang mah. Yo atuh Mang, tembal Ahmad Kadmina bari seuri. Nah atuh Mang mah teu diajak-ajak ke heula Mang mah, keheul Mang mah. Mang Misnan jung nangtung. Bring sarerea arindit Kiai angkat nati payun diiring ku Atih ditema ku Ahmad Kadmina. Pang tukangna Mang Misnan sabab jalan satapak kapaksa lempang teh kudu pairing-iring. Satengah jam lilana perjalanan anjog ka hiji saung leutik camperenik, tapi diranggonkeun bagian handap ge bisa dipake nyaeta pikeun masak. Ari bagian luhur khusus pikeun sare jeung sajabana. Tah ieu saung engkang Den, Ahmad Kadmina nuduhkeun. Atih olohok nepos saung sanajan kasebut saung tapi manis katempona lantaran buatanana sesegtur di hade-hade di pula sagala. Mun dibandingkeun mah sarua we jeung imah dilotengkeun, ngan bedana leutik jeung hateupna injuk mani herang. Di buruanana aya kulah caina canembrang herang paranting ngebak disadiakeun pancuran ditutup ku papan serta ditiungan supaya ulah kahujanan di mana keur usum hujan perlu ku cai. Lawas geuning nya Kang, teu sangka matak pikabetaheun. Atih nyaritana bari rarat-reret ka kenca ka katuhu bangun ka cidahoekeunana. Saraos-raosna oge Den di leuweung, moal sapertos di kota. Ahmad Kadmina ngareret ka Atih nukur hookeun nempuan karesikanana. Teu di kota teu di leuweung Kang, ari karaosan mah mali sok laresi keneh urang kampung. Upami dina ngatur sareng memeres pakarangan mah tembal Atih bari ngareret kana beungeut Ahmad Kadmina. Ieu oge tambih teuing wae atuh Den, margi nuju daek we engkang na ngabebenah nyaeta atuh diemutkeun ku engkang oge kalintang mangaruhanana kaayaan tempat teh. Upami tempatna resik mah sanaos kaayaan di leuweung oge tangtos bakal tiasa aya kabetahan. Nanging sanaos di kota upami tempatna barok-brok kirang piara tangtos moal aya karaosanana. Kituna teh bari netep ka Atih. Atih oge teup netep sarta gancang ngalies deui bari imut harita maranehna can rek arasup ka imah. Sanajan Mama Kiai parantos lebot oge jeung Mang Misnan, tapi maranehna mah ngajaranteng keneh sisi tambakan kulah. Abdi teh Kang sanes turunan Raden, sanes turunan Enden. Nah engkang mah ngangge nyebat Enden sanes kanten ka abdi teh. Ih, sawios atuh. Da basa mah teu ngagaleuh ieu, teu aya lepatna. Sanaos bade nyebat juag oge. Sanes kitu, Ahmad Kadmina mesem bari ngareret Atih geleunyu imut satapokna deui. Atuh da kedah kasartaan Kang. Kasartaan kumaha Den? Tanya Ahmad Kadmina. Sumuhun kahijina kuturunan ari nu disebat Den tangtos kedah turunan menak sakirang-kirangna. Turunan wadana upami zaman kapungkur mah kaduana kedah ninggang dina kaayaan sok sumawenten nu disebut juag. Kapan eta teh kedah turunan bupati di zaman baheula, zaman kolonial. Ayeuna mah Kang teu aya tingkatan-tingkatan kitu teh, teu aya ningrat, teu aya cacah, sami wae. Oh, kahartos atuh duping Kang nyebat teh kedah kumaha. Ahmad Kadmina netep bari mesem. Atih wae tembalna bari imut kanjut. Teu batak janggal kitu ka kupingna upami engkang nyebat jenengan. Teu sawios-wios Kang, da kohyong abdi ieu mah tembalna bari terus imut. Nya atuh ari kitu onaman engkang moal ragu-ragu nyebat jenengan. Nanging bade pondokna we nyaat Ahmad Kadmina ngareret bari mesem.
Seredet hate atih ngadenge kecapat ingat kasalakina nugas ninggalkeun ka alam langgeng yen sok kitu ngabasakeunana teh nyokot pondok naat dadak-dadak atih nyalangkrung cipanona tapi gancang ngalius miceun beungeut lantaran bisi kanyahoan ku Ahmad Kadmina. Yo atuh urang kasaung engkang ama ngantosan tuh geuning rencang mah tos dipayun saha jenenganana eta teh Mang Misnan jenenganana teh Kang dupi kawit nama bujangna Pak Jamal hiji jago nu kalintang jahatna di kampung abdi saparantos anjeunna nyaeta Pak Jamal insap salajengna manehna oge ngiring ka abdi ongkoh-ongkoh anjeunna mah nyaeta Mang Misnan tinuju bubujang di Pak Jamal oge teu kacandakeun angkara murka. Bujangna Pak Jamal Ahmad Kadmina ingat kana dongeng tiramana yen Pak Jamal teh hiji jawara nu kungsi ngabinasa indungna. Sumuhun nah kenal kitu ka Pak Jamal tanya atih dumeh Ahmad Kadmina jiga nu hookeun bangun nu asa-asa. Sanes ku kitu nanging ku saewe jenenganana Jamal ninggang pisan kana kalakuanana upami leres mah hiji angkara murka tadina nanging jenengan Jamal mah memang na oge katari ku jenengan tiasa insap atanapi moal salamina ngaberung kana kaangkara murkaanana. Ahmad Kadmina nyalenggorkeun kadinya geuning tiasa malak engkang mah atih ngareret bari terus imut ngagelenyu sanes tiasa nanging sok aya bing bilangan sepuh upami ngaran jalmi minggang di pawayangan Baladewa watekna borongongong sareng panasaran nanging gampil nginsapkeunana asal tiasa maparin pangaruhna ka anjeunna mah tembal Ahmad Kadmina bari neuteup ka atih. Numawi disebat watek Baladewa teh kumaha ngetangna Kang atih nyusul-nyusul kawas nu hayang nyaho kana bibilanganana nyaeta ieu oge mung sakadar bibilanganana sepuh urang zaman baheula nanging duka ari kuno ayeuna mah tiasa jadi pada nyebatkeun bid'ah kieu upami numutkeun perhetangan mah tina aksara nu ngabantun aksara Saka Jamal ja aksarana 13 ma aksara nu kagenap 11 jadi 28 pisesaeunana mung kantun hiji-hiji deui wayang Baladewa kitu eta teh. Oh kahartos atuh mangga tuh Kang urang kalebat bilih ama kiai ngantosan kakara duanana arunggah ka imah atawa saung resik weweg tur hade kalacat kapaksa naik sabab kudu kaluhur hambalan kadua kasampak Kiai Mursid keur andekak sila di payunan ku Mang Misnan jeung Mang Kusmin nu biasa ngagandek di mama kiai nyaeta Mang Kusmin teh hiji gandek tapi sanasib sareng kiai pada dikantunkeun ku istrina alatan dibinasa ku begal. Ya gelis ka dieu di mana heula dieu teh sur Kiai Mursid barang nempo ati diiring ku putrana Ahmad Kadmina. Mangga mama tembal atih bari gek diuk emok meni panceg tur rekep nakar. Mang Kusmin teu kicep-kicep netep atih ngarasa hookeun jeung muji hatena kana kagelisahanna atih cacak manehna teh randa. Ngenalkeun sumuh pun Mang Kusmin sun solongkrong Mang Kusmin ngasongkeun dampal leungeunna. Katampi Mang sawangsuna kuring ge atih jawab atih seri-leutik bari nampanan dampal leungeunna. Sumuh sumuh Mang Kusmin melong banget bari mundur deui. Ieu teh Mang Kusmin. Mang Misnan solongkrong ngasongkeun leungeunna. Halo, ieu teh Mang Misnan, ceuk Mang Kusmin bari ngasongkeun deui leungeunna tapi papaliwat teu diantelkeun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ieu teh kisobat teh nu ngaran Kusmin min. Ya Allah, hutan ieu teh kisobat nu ngaran Misnan nan. Mang Kusmin ngalawanan
bari pabaliwat leungeunna jiga rek sasalaman tapi kalah papaliwat. Nah maneh teh poho deui ka kuring, da kuring mah geus teu inget ka maneh teh. Mang Kusmin nyakel tak-tak Mang Misnan duanana. Nah da kuring mah ka maneh teh masih keneh ingat kapan kungsi jadi binatang film teh nya, tembal Mang Misnan. Atih jeung Mama Kiai sarta Ahmad Kadmina ngah kai seri nyengserikeun kalakuan nu duaan sarta nyengserikeun omongan Mang Misnan pajah manehna binatang film. Lain binatang film atuh, bintang film kitu. Mang Kusmin nyentor. Tah nya maneh teh nu jadi bintang film sabab harita teh geuning kapanggih keur bara main di hareupeun pasarnya. Kapan jeung ilaing? Mang Kusmin rada ambak. Nya dua jeung kuring harita teh maneh nu ngasongkeun batokna menta sangu sesa, kuring nu merena, tembal Mang Misnan. Maneh mah geus lah teu wawuh. Nah ting teu bari toge teu wawuh jeung maneh mah. Ayeuna mah urang pada we euy. Keheul tuh da. Mang Kusmin bageud bari molotot. Pada kumaha euy? Tanya Mang Misnan. Pada ngopi, tembal Mang Kusmin. Nya sok atuh. Nah ting Mang Misnan miheulaan nyokot cau tina piring nu harita ngajagrag keur disuguhkeun terus dipesek. Sok nah moal eleh dewek mah Mang Kusmin oge gancang nyokot sasiki terus dipesek camuil duanana pagede-gede samutut. Ger atuh disaleungserikeun ku Mama Kiai Ahmad Kadmina kalawan ku Atih meningarah kai. Geus Mang, montong sok ngabojeg teuing, kuring nyeri kulit beteung, balas seuri. Atih gancang negor ka Mang Misnan jeung Mang Kusmin. Sumo, mangga sun, da eta sun, Mang Kusmin mimitina teh, tembal Mang Misnan. Rumaos we kulan, Mang nu ngamimitianana mah Mang Kusmin numpang payuna sun, tembal Mang Misnan bari murelang ka Mang Kusmin. Geus montong loba guguyon teuing. Ayeuna mah pek ngararopi kadinya. Tah cai enteh tiis ubarahan aang cau aya bisi aya gedang pek kaditu ngarala ku sorangan di buruan. Da rasak geura hayang dalima oge aya tuh bola ti juru kebon. Mama Kiai nyaram guguyon. So mohon mangga asun. Tembal Mang Misnan bari seuri hahaha. Jig harayang mah gerang ngarala kaditu rek gedang atawa rek dalima. Sawiya sumun cekap. Mang Misnan meni mando-mando wae ka kiai daeraheun. Atuh pe kadinya gerang ngaropi nu aya di dieu we. Keun engke geus salse ngarala nu aya di kebon mah. Sabenerna amat teh hayang buru-buru tumaros ka ieu si Nyai. Tadi mama can kaburu tataros waktos di tengah jalan. Dupi maksad Nyai pangna nyusul ka amat teh aya keperyogian naon. Nah sejak ngenalkeun wae anjang sono atanapi aya keperyogian nu penting. Salaresna mah mama pang abdi tebih-tebih ti lembur milarian bumi ama. Abdi sanes lantung tambuh laku lempang tanpa nu diseja. Atanapi abdi teh mung sakadar niat pepelesiran wungkul. Nanging aya nu dimaksad kalayan kalintang pentingna kangge diri abdi ama. Tembal Atih sorak lentong nakara. Oh kitu, syukur. Naon nu penting kangge salira teh Nyai. Cobi ama nyuhunkeun penerangan. Tembal Mama Kiai bari unggut-unggutan. Sarerea balem teu aya nu moyeg ngadengekeun caritaan Atih kawas pada hayang nyaho jujutanana. Kieu nu dimaksad mah nanging sateu acana dugi ka nu dimaksad abdi sejak ngariwayatkeun lalakon abdi heula supados ama sinerang sadaya nu aya di dieu pada aruninga.
Oh kantenan teu aya lepatna malih sakedahna ka ama diterangkeun jujutanana pek geura waratos Kiai unggut-unggutan marah maina keran. Kieu jujutanna mah ama saterusna mah dadak-dak atih ngariwayatkeun segala rupa kajadian nu karasa ku dirina ti mimiti dipaksa ku Pajamal rek dikawin. Nepi ka dipaksa rek diperkosa satuluyna manehna lumpat ka Bandung minang saraya ka kabogohna nyaeta Dana. Nu akhirna Dana bebela ka masyarakat urang Panagreg karana balad-balad Pajamal teu turut ka Pajamal nu geus insaf. Akhirna kalah ngakalakeun ka Dana jeung ka manehna nepi ka korbanna Dana ditetek taya nu kaliwat. Sarerea ting harulang waas jeung ketir ngadengikeun lalakon atih kitu malah Ahmad Kadmina mah menisirikna teu ti paparakat ngarasa gemes keheul ku kalakuan-kalakuan balad-balad Pajamal nu sakitu alang kalamurkana Kiai Mursid mah gawenangan unggut-unggutan wae. Salajengna kumaha geulis Kiai naros saterusna. Salajengna abdi niat bela pati ka salaki nebus getih nu jadi salaki sateu acana abdi tiasa ngaburak barik sareng ngancurkeun balad-balad kitarpi nu alang karamurka abdi teu acan raos pipikiran malih kalintang panasaranana. Tembal atih bari netep ka Mama Kiai unggut-unggutan tanda panuju kana kecap-kecap atih. Keur geulis teh teuneng ludeng sanggup bela pati nebus getih nu jadi salaki. Kitu deui Ahmad Kadbina ngahulang tuluy netep ka atih hatena tambah katarik birahi ka pentang asmara lain wae saukur ku geulisna atih tapi ku kawanina jeung kabelaanana. Geulis anaking katarima sagala rupa cariosa Nyai Mama rek naros deui. Nah leres-leres Nyai palaina atanapi leres-leres palai ngabelana kalayan niat nu teu galider deui. Oh ama kangge abdi sanaos sifatna awewe nanging moal endag bulu salamar sareng moal putus pangharepan sateu acana cita-cita kalaksanakeun nu jadi pangajak kana hate abdi ngajak eling kana kakorbanan salaki abdi nyatana ieu pisan nu lamokot pinuh ku getihna. Ieu getih Kang Dana nu akhirna lamokot natungtung jamparing kalayan darah Kang Dana nu bakal naroskeun ka anjeun di mana tos lahir kalayan dewasa. Nyatana ieu nuju dikandung ku abdi. Abdi teu panasaran sanaos dugi ka pati demi ngabela nu jadi salaki nebus getihna atih nembongkeun jamparing nu pinuh ku getih garing jeung beteungna nu meunayang kakara 4 bulan. Kaharti ku ama kalawan ama teh kacida milu bungahna ku ayana kateunengan Nyai nu sanggem bebela ka nu jadi caroge. Nanging nu jadi caroge mah datos buktos mulih ka alam kalanggengan bari nyandak hiji kamulyaan. Nanging nu jadi kalintang sugema mah hate ama ku ayana Nyai sanggupna ngagempur ahlak-ahlak kaum dolim angkara murka teh. Umumna mah ngabelaan keamanan masyarakat nu aya di daerah-daerah nu sok karanjah ku maranehna. Ngan ama teh bade tumaros deui naon margina kagungan cita-cita kitu. Beteras milarian ama sur Kiai bari netep sarta romana marah mai. Numawi abdi milarian salira ama teu aya sanes wirehna abdi ngarumaoskeun sisi pangarti tuna pangabisa mung sakadar ngagaduhan kawantun sareng cita-cita wungkul ku pangemut abdi kalintang pincangna ngagaduhan cita-cita sareng kawantun tanpa syarat-syarat nu utami. Ku kituna abdi sejan nitipkeun diri nyangsangkeun badan abdi nu kosong molongpong ka salira ama. Mugi ama aya sih citresna kersa maparinan wejangan-wejangan nu sakinten aya gunana kangge ngajungjungkeun cita-cita abdi.
Sakitu nu dimaksud ku abdi teh ama, atih nerangkeun sanes kara keperluan jeung pamaksudanana. Kiai ngahulang tuluy netep ka atih tidinya Kiai kakara nyarios sarta ancad laher nakara malar kaharti kudu ngadarengekeun khususna pikeun atih. Jadi kitu geulis. Ama mah beunang disebutkeun sakadarna kapinang sarayaan ku salira Nyai. Namung saleresna mah ama teh jelema nu teu bodo-bodo acan. Boro-boro ka disebut pinter. Naon araheunana? Saupami bade dipulung elmuna atanapi bade dijieun paguron. Sok sanaos ama pribadi tetep sumerah kanu Maha Tunggal. Hartosna ama sumerah ka Allah. Nyai kakuping ku ama yen dikantunkeun kudu jadi caroge di tengah medan perjuangan. Eta mah wajar geulis. Hiji pahlawan nu bitotama mah kitu kedahna. Toh pati jiwa raga kangge kepentingan masyarakat katut nagarana. Sanes ge disebat hiji pahlawan upami jejerih ku pati. Ayeuna salira Nyai sejan nebus darah nu jadi caroge. Eta oge wajar hiji istri nu satia satuhu ka caroge. Ulah dugi ka eleh jajaten ipis pangharapan. Mung nu langkung utami mah Nyai teh kedah palai neraskeun cita-cita nu jadi caroge. Sanes bae palai malespatina. Nanging kedah palai neraskeun cita-cita nu mana cita-cita tuang raka waktos jumenengna nyaeta nu kahartos ku ama mah. Anjeunna teh atanapi almarhum kagungan hiji cita-cita ngahapuskeun jelema-jelema nu alang kara murka, tukang hiri dengki, jahil kapapada, nu taya pisan prikamanusaanana, nu sabanding sareng jalma-jalma biadab ngebogaan darah hewan, galak, lir upama macan jeung ajag. Tah eta cita-cita nu kedah diteraskeun ku salira Nyai. Kade Nyai ulah kagungan manah palai malaspati. Tapi palai neraskeun cita-cita nu suci dituang raka almarhum. Malih kapan ama pribadi dikantunkeun kuno jadi bojo tuh ku ibuna Ahmad nyaeta alatan dibari nasa ku begal. Ama mah teu ngabogaan tekad hayang malespati keun da awal akhir ge bakal bukti hukumna kitu geulis. Ama numutkeun abdi mah nu sakedahna sapertos jalmi-jalmi nu hiri dengki jahil kaniaya tos ngaguna sita nyawa nu sanes sapertos pun biang kapungkur dipateni ku rampog. Kitu deui ieu at carogena dibunuh ku rampog. Numawi raos abdi mah kedah dibalas pati. Malih abdi oge ngagaduhan hiji pamaksadan sapertos nu kantos ka ama disanggemkeun. Rehna abdi sejak ngabalas pati ka rampog-rampog gerot begal gangas nu parantos mateni kapun biang. Ahmad kadmina ngadebat caritaan Ramana mesem bari tuluy cumarios deui. Ahmad anak ama sanajan kahidap ama terek nyalahkeun sababongan hidap kaancikan ku darah ngora ku hawa-hawa nafsu kangoraanana. Kitu deui katerapan hiji kanyaah ka indung moal bina jeung ama nu katerapan nu rasanya ka pamajikan nyatana indung hidap. Nya kitu keneh si Nyai nu katerapan ku hiji kanyaah ka carogena mangka bakal timbul nafsu karamajayaanana ngan pikir ku hidap nu sanyanyana. Nafsu teh nafsiah hawa nu mawa panasna seuneu. Mun kurang-kurangna bisa ngajagana mah jeung ngahindarkeunana matak ngaduruk badan sorangan. Aya paribasa papatah kolot nafsu nu mata kaduhung badan nu katumpuhan. Ari perkara pati mah anging Allah nu maha kawasa. Nah urang teu percanten yen hurip pati teh kagungan Allah. Jadi lamun urang aya kecap-kecap hayang males pati sami wae sareng ngaluluhuran kana pangarsa Allah
Da urang mah teu kawasa maehan manusia. Waktosna kabujeng see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.